Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallud dafni ari pangsaeutik saeutikna ngubur mayit hufratun eta galian taktumu anu nyumputkeun itu galian raihatahu kana ambeuna mayit wa tahrisuhu jeung ngajaga itu galian minasibai tina satogalak wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana ngubur mayit qomatun eta satangtung wa bastatun jeung sababar tangan wa yudau jeung diteundeun naon khadduhu pipi na mayit alat turabi kana luhureun taneuh wa yajibu jeung wajib naon taujihuhu nyang hareupkeun mayit ilal kiblati ka kiblat wallahu a'lam bissawab.